kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Fa innallaha ta'ala tafaddal 'alaika bil aqli wa huwa min afdali ma manna bi 'ala ibadi fasarafu ni'matil aqli ila tadbiril majnun kufran li ni'matil aqli fala tasrif aqlakal ladzi manallahu bihi 'alaik bitadbiril majnun fatakuna dabiran li ni'matil aqli ghayra syakirin laha. Qala Allahu ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saestuna Gusti Allah subhanahu wa ta'ala parantos nganugrahkeun ka anjeun nyaeta ku nikmat anu rupana akal jeung ari akal eta kaasup kana perkara anu mangrupakeun anugrah anu pangabdalna anu dianugrahkeun ku Gusti Allah ka hamba-hambana. Kumargi kitu mun anjeun ngagungkeun eta anugrah nu mangrupa nikmat akal kana ngarencanakeun atawa kana ngarancang kalawan rancangan anu tercela mangka eta ngandung harti geus mangrupakeun hiji bentuk kakupuran kana nikmat akal. Kumargi kitu mangka hade akal anjeun tong dipake pikeun ngarancang rancangan anu tercela nyaeta tercela menurut hukum Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Mun akal anjeun dipake ku anjeun kana ngarancang rancangan anu tercela mangka anjeun kaasup kana golongan jalma anu kupur akal. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngadawuhkeun parantos ngawahyukeun dina Al-Qur'anul Hakim sasa jalma anu bersyukur baris ditambah nikmatna jeung saca jalma anu kufur mangka azab kaula kacida beratna. Jadi di antara wujud kakufuran manusia nyaeta ngagunakeun akalna kana tadbir nyaeta tadbirul majnuna. Ari nu dimaksud tadbir nyaeta takdiruka su'unan takunu alaiha bil mustaqbal artina ngareka-reka atawa ngarencanakeun atawa ngarancang ngeunaan suatu perkara anu rek dialaman ku diri anjeun dina mangsa anu bakal datang. Contohnya seperti isukan kuring rek panen atawa pageto kuring rek pelesir ke luar negeri atawa minggu hareup kuring rek ngabangun imah atawa bulan hareup rek nyudan penceramahna kiai anu atawa tahun hareup kuring rek munggah haji jeung sajabana teta ngaranna tadbir
nyata tadbir dina sudut pandang manusia. Ari nu ngaran tadbir eta aya dua alternatif, aya tadbirul mazmum, aya tadbirul mahmud. Al tadbirul mazmum nyaeta tadbir anu tercela, sedangkan ari tadbirul mahmud nyaeta tadbir anu terpuji. Artina teu sakabeh tadbir eta mangrupakeun kakupuran. Ari nu dimaksud tadbir anu kaasup kana kakupuran mah nyaeta tadbirul majmum. Ari nu dimaksud tadbirul majmum kullu tadbirin aw yub'iduka aw yahjubuka lillahi ta'ala, nyata sakabeh rancangan anu ngajauhkeun anjeun atawa anu ngahijab anjeun ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di Gusti Allah teh hartina nyaeta tina pitulungna, tina barokahna, tina rahmatna, tina karidhoana. Kumaha contohna ari nu disebut tadbirul majmum? Contohna nyaeta saperti anu sok direncanakeun atawa anu sok direka-reka dirancang ku urang dina kahirupan urang sapopoe dina kahirupan urang masing-masing. Contohna kahiji tadbiru syai'in binian kana al-dunawiyan ma'al jazmi wal tasmim, seperti ngarancang suatu perkara dina urusan agama atawa dina urusan dunia anu dibarengan ku mastikeun. Contoh misalna ujang ngarencanakeun isuk rek ka Bandung, cek dina akal ujang teh isukan aing rek ka Bandung, supaya tersampore tina waktuna berarti tidieuna kudu subuh inditna, supaya nepi ka dituna isuk keneh minimal jam 8 geus aya di Bandung. Engke di Bandung rek nyimpen kasih uwa ngobrol heula memang sajam, teuing ke balanja kasih Junet, tuluy dahar heula ke di warteg Indah, tuluy dahar heula di Masjid Agung, tuluy jarah ka makam emak, tuluy ngopi jeung babaturan, ke jam 4 karek balik. Tamun ujang ngarancang saperti kitu kalawan dibarengan ku pangrasa yen isukan pasti ka Bandung. Jeung isukan di Bandung teh pasti terjadi sesuai jeung rancangan ujang. Ta eta ngaranna rancangan anu tercela. Naon sababna pangna disebut rancangan tercela? Sabab ujang mastikeun, artina eueuh insyaallah insyaallah cek keterangan hukum Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa an yasha'allah. Jeung anjeun ulah nyarita ngeunaan suatu perkara kalawan ucapan kuring pasti migawe eta perkara isukan, kecuali mun anjeun ngucapkeun insyaallah gitu. Jadi manusia meunang ngarencanakeun tapi aya syaratna. Di antara syaratna nyaeta nalika keur ngarancangna kudu dibarengan ku kasadaran yen ujangna sorangan ngarancangna teu bisa mastikeun kana terjadina atawa henteu terjadina.
sabab ujang teapa kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala anu berlaku ka ujang dina poe isuk. Taku sabab kitu mangka bahasa na lain kuring isukan mereka Bandung, tapi kudu dipihela angku kecat insya Allah kuring isukan mereka Bandung gitu. Jadi tong mastikeun eta teh pelanggaran terhadap hukum Allah, matak disebut tercela. Pajama anu ngarancanakeun suatu perkara tanpa dibarengan ku insyaallah, mangka manehna geus mastikeun kana perkara anu acan terjadi. Jeung sajama anu geus mastikeun kana can terjadi, mangka eta ngandung harti eta jalma teh geus miheulaan kana takdirna Gusti Allah. Lamun kitu teh di hadapan hukum Allah mah eta teh kaasup kana perkara anu tercela. Gitu. Nu kadua, tadbiru syai'in diniyan kana au dunyawiyan ma'al i'timad bihaulihi wa quwwatihi. Nyata ngarancang kana suatu perkara boh dina urusan agama atawa dina urusan dunia anu dibarengan ku tatagenan kana daya jeung upaya dirina sorangan. Eta rencana ujang anu tadi disebut tercela sabab eueuh insyaallahan tasok sanajan geus sadar kudu make insyaallah sabab ujang teu bisa mastikeun kana takdir pangeran anu bakal tumiba ka ujang di poe isuk. Tasok sanajan kitu tapi mun dina hate ujang atawa dina akal pamikiran ujang aya tatagenan atawa ngandeukeun kana daya upaya diri ujang sorangan, mangka eta oge masih keneh kaasup kana rancangan anu tercela. Naon sababna? Sabab eueuh haokolahan. Ari kalimat mama osok dibaca ku ujang poe la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi dina praktek kahirupan nyata sapopoe namah teu dipake, teu dipraktekeun. Contona nalika merencanakan suatu perkara dina dirina masih keneh aya pangrasa yen manehna bakal migawe eta rencana teh kalawan daya jeung upaya dirina. Jadi boga pangrasa bakal bisa ngawujudkeun kana eta anu direncanakeun sabab manehna mandang ka dirina yen dirina teh sehat, yen dirina kuat, yen dirina hebat, yen dirina berilmu, yen dirina berpengalaman, yen dirina berpangkat, berkekuasaan jeung sajabana. Lamun ujang saperti kitu eta teh tercela. Kusabab kitu supaya tarancangan terjadi rancangan anu tercela, mangka salian kudu dibarengan ku kasadaran insyaallah, oge kudu dibarengan ku kasadaran hauqolah. Mun eta rancangan ujang dibarengan ku insyaallah jeung hauqolah tuluy dibahasakeun, mangka bahasana teh lain kuring reka Bandung isukan, tapi insyaallah bihaulillah wa quwwatihi kuring reka Bandung isukan gitu. Eta kasadaran anu diucapkeun jadi lisan, teu diucapkeun oge teu naon, penting manggus jadi kasadaran dina diri orang masing-masing.
Eta sebagian tina contoh kupur akal. Tamu ujang tu make insya Allah jeung tu make halqolah eta teh jang nusa benerna kupur akal. Dimana kupur tadi cek terangan naon kabituna teh inna adabi lasadid panggihna teh jeung ajab anu berat. Jadi diantara bentuk kakupuran akal nyaeta dimana akal dipake ngarancang kana rancangan anu tercela. Matak sing ingat mun ujang rek migawe suatu perkara mangka ujang kudu terpuji sejak dalam rencana. Jadi tina rencana keneh kudu geus terpuji. Lamun dina rencana na kene geus tercela kaditu na teh jang beuki tercela. Jadi samemeh ngarencanakeun akal jeung hate ujang teh kudu geus sadar ka Gusti Allah. Di antara bentuk kasadaranana nyaeta sadar yen naon anu rek direncanakeun ku ujang hanya bisa terwujud atas kehendak Gusti Allah dan atas daya upaya kagungan Gusti Allah. Gitu ngerti teh? Tamun geus ngarti wong tuluikeun. Idza aradta usula syai'in min hawaijid dunya awil akhirah wa aradta an tanzaha bi amrik wa tablugha muraqababi wa takuna nihayatuhu hasanatan wa akibatuhu mahmudah fadzada yutalabi kadzalik bihaulillah wa quwwatihi wabra min haulika wa quwwatika wasta'in billahi ta'ala wa tawakkal alaihi. Anjeun mikarep kana cumpona suatu perkara berkenaan urusan dunia atawa akhirat jeung anjeun mikarep kana hasilna eta perkara nulayog jeung pangharapan anjeun jeung cumpon kana naon anu dimaksud ku anjeun dina eta urusan jeung akhirna alus jeung akibatna terpuji mangka dina ngamimitian migawe eta perkara kudu dimimitian ku kasadaran yen migawena anjeun kana eta perkara teh kalawan daya jeung upaya kagungan Gusti Allah. Jeung anjeun kudu bisa ngalupaskeun diri anjeun tina tata geman kana daya upaya diri anjeun sorangan. Jeung anjeun kudu dibarengan ku nyeprit pitulung ka Gusti Allah jeung tawakal ka anjeunna. Jadi ari tadi mah dina tahap perencanaan tununan mastikeun kana terjadina kudu make insyaallah jeung ulah aya pangrasani banda daya jeung upaya pikeun ngawujudkeunana tadina tahap pelaksanaanana oge sarua memeh migawe tarancangan ujang kudu geus sadar yen laksanana eta rancangan teh lain kalawan daya upaya ujang sorangan tapi kalawan daya upaya kagungan Gusti Allah. Artina palebandingna ujang kudu bisa ngalungitkeun pangrasa dina diri ujang ulah aya rasa miboga. Nyaeta ulah aya rasa miboga kana daya jeung upaya jeung ulah aya pangakuan dina diri ujang yen eta rancangan teh terlaksana berkat daya upaya milik ujang.
Jadi ulah aya rasa memiliki kana daya jeung upaya anu tumerap dina wujud ujang atawa dina diri ujang. Artina ujang bisa ngalaksanakeun eta perkara teh nyaeta berkat daya upaya kagungan Gusti Allah gitu. Jadi tong diaku. Namun ujang geus kitu kaayaanana dina permulaanana taeta teh disebut permulaan anu bersinar. Hartina disinari ku daya upaya kagungan Gusti Allah. Sahanu permulaanana bersinar mangka akhirna oge bakal bersinar. Ari bersinar teh bahasa majas hartina alus. Nyaeta alus menurut pandangan hukum Allah. Ari nu dimaksud alus menurut pandangan hukum Gusti Allah aya kalana kesarua jeung alus menurut pandangan umumna manusia. Teu naon artina asa dina ngarancangna jeung dina ngamimitianana jeung dina sapanjang proses pelaksanaanana ujang aya dina kasadaran nu saperti tadi mangka kumaha wae hasil akhirna eta teh tetep alus jang. Hartina rek disebut gagal atawa rek disebut berhasil mangka eta pagawean teh menurut pandangan hukum Allah mah tetep alus jeung terpuji. Sok sanajan ku batur mah dipandang goreng jeung dipandang gagal jeung dipandang tercela. Digarengkeun jeung dihinakeun jeung ditercelakeun ku manusia teu naon. Nu penting mah dialuskeun jeung dipuji ku Gusti Allah. Itu terus sayang itu dina ngamimitianana kudu wasta'in billah wa tawakkal ala Allah. Jadi ulah aya rasa mokaha orang punya kemampuan bisa mewujudkan apa yang ujang rencanakan, tetap ubudiahna kalebah dinya kudu muncul. Diantarana nyaeta unjukkan ka Gusti Allah kanu kagungan sadaya pitulung supriku jang pitulungna jeung dina digawena kudu dibarengan ku tawakal ka Gusti Allah. Sabab ari nu ngaberhasilkeun hiji jalma dina urusan anu dipigawena lain daya upaya pribadina, lain kapinteranana, lain ilmuna, lain pengalamanana, lain keahlianana, lain hartana, lain pangkatna, tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sok sanajan daya upayana rongkah, sok sanajan ilmuna linuhung jembar panalarna, sok sanajan luhur pangkatna jeung loba harta bandana, anggar we ari teu diberhasilkeun ku Gusti Allah moal berhasil jang. Nya kitu deui sabalikna, sok sanajan ujang disapelekeun ku batur ku pedah rendah ilmuna jeung eueuh pangalamanana jeung leutik modalna, ari diberhasilkeun ku Gusti Allah moal aya nu bisa ngahalangan pasti berhasil atuh dah. Coba ingat-ingat dina kenyataan sejarah anu sudah berlalu. Ingat-ingat perang Badar jeung perang Hunain. Dina perang Badar pasukan muslim teh saeutik lintang teh saeutik teh jalma-jalma na lemah jeung teu berpengalaman. Nya kitu deui dina perlengkapanana seperti dina kendaraanana, dina peralatanana, dina perbekalanana saeutik.
rek ngalawan musuh anu jumlahna 3 kali lipat jeung jama-jamana kuat jeung berpengalaman jeung perlengkapanana lengkap jeung logistikna cukup. Tapi dibalik kaum muslimin anu saeutik, dibalik kaum muslimin anu tidak berpengalaman, dibalik kaum muslimin anu statusna jama-jama leutik, dibalik eta kakurangan jeung kalemahan dina jero dadana eta pasukan muslim aya iman jeung tawakal jeung sumberah diri anu kuat anu 100% ka Gusti Allah. Maka etalah anu ngondang kana kajayaan kagungan Gusti Allah. Sabalikna dina perang Hunain pasukan muslim 12.000 didukung ku pengalaman, ku kekuatan, ku perlengkapan, ku kendaraan, jeung ku perbekalan anu pohara ngalawan musuh anu jumlahna saeutik ngan sakampung. Tapi teu bisa ngalehkeun eta anu saeutik, kadon dielehkeun ku nu saeutik. Jadi perang Hunain kebalikan tina perang Badar. Perang Badar manalika saeutik ngalawan anu loba menang, tapi na perang Hunain mah nalika jumlahna loba ngalawan anu saeutik eleh. Hartina anu ngamenangkeun jeung ngelehkeun teh lain loba saeutikna jumlah pasukan, lain loba saeutikna perlengkapan, lain loba jeung saeutikna kendaraan jeung sabjabana. Tapi ku pitulungna Gusti Allah, ku rahmatna Gusti Allah itu tak sabab kitu sing alim jeung sing sabar kadinya. Hartina dina setiap perkara anu alus anu direncanakeun jeung rek dipegawe ku ujang, eueuh deui nu pang dibutuhkeunana ku ujang dina eta urusan, pikeun kaberhasilanana eta urusan nglintang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu kusabab kitu sing inget teh pemastikeun pangandalkeun ka diri sorangan. Sabab memastikan yang mengandalkan ka dirina sorangan, mungkin wae manehna bisa berhasil, mungkin wae manehna bisa cumplon kana naon anu dipimaksudna. Tapi dibalik eta keberhasilan saestuna eta jalma geus pegati Gusti Allah, nyaeta pegatina pitulung, pegatina barokah, pegatina rahmat, pegatina karidoan Gusti Allah anu tanpa wates wangeunna. Nalika pegati Gusti Allah, kadituna bakal ripuh, kadituna bakal ruksak, kadituna bakal cilaka jeung bakal hancur, bakal kalelet ku urusan-urusanana sorangan. Mata diantara munajatna Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam anu masyhur tur diajarkeun ka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata Gusti pangeran abdi, mugi Gusti teu masrahkeun urusan-urusan abdi ka diri abdi sorangan, sok sanaos nang sajerolat soca. Tajama-jama anu ngandalkeun ka dirina sorangan dina urusan-urusanana, dina pagawean-pagaweanana, eta teh ngandung harti maranehna teh pegati Gusti Allah. Nalika pegati Gusti Allah, ngandung harti Gusti Allah masrahkeun eta urusan-urusan ka maranehna sorangan. Hartina moal ditulungan, moal dirahmatan,
nalika teu ditulungan teu dirahmatan mangka bakal hancur bakal loba anu teu cumpon ka dituna teh musalajengna waruju ilallah bil ibtidah husnul hasil bil ikhlas bakul man amila billah fahuwa lillah wa aksan wa farqu baina amali billah wa amali lillah kal farqi baina dahab wal fiddah nyaeta kudu bisa balik ka Gusti Allah dina satiap permulaan pagawean anu alus sabab balikna anjeun ka Gusti Allah bisa memehna keneh nyaeta bisa memehna migawe eta pagawean teh eta mangrupakeun benteng kaikhlasan anu kuat jeung setiap jalma anu bisa memeh migawe hiji pagawean geus eling kalawan sadar yen manehna migawe eta perkara billahi ta'ala mangka manehna pasti lillahi ta'ala jeung ari perbedaan antara jalma anu digawena billahi ta'ala jeung jalma anu digawena lillahi ta'ala perbedaanana teh lieur ibarat emas jeung perak jalma anu billahi ta'ala eta lieur ibarat emas sedangkan jalma anu lillahi ta'ala eta lieur ibarat perak artina secara nilai secara harga atau secara kualitas lebih unggul emas tibatan perak tah ieu mah nyangkut dina urusan niatna niat dina makom syariat dituntunan ku lillahi ta'ala sedangkan niat dina makom hakikat dituntunan ku billahi ta'ala jadi dina bab patekadanana syariat jeung hakikat kudu gumulung kudu manunggal kudu ngahiji dina pamabegang hatina dimana rek migawe hiji pagawean anu hade atawa rek migawe suatu amal soleh niatna teh jang dengan saukur lillahi ta'ala hungkul tapi di samping lillahi ta'ala teh kudu billahi ta'ala ari lillahi ta'ala masa bagian tina kandungan makna teh nyaeta takdim ari takdim teh ngagungkeun ari sebagian tina takdimnya eta imbiat ari imbiat teh maksudna dimana ujang rek migawe suatu amal hade mangka ujang sadar yen ujang migawe eta perkara teh tiada bukan dan tiada lain nyaeta sejang ngagungkeun ka Gusti Allah ngagungkeun ka Gusti Allah nyaeta ku cara menjunjung tinggi parentah Gusti Allah sabab ari kasab ari ikhtiar atawa ari digawe eta teh sabagian tina parentah Gusti Allah sedangkan ari billahi ta'ala sabagian tina maknana nyaeta taslim ari taslim teh sumerah diri ari sabagian tina wujud sumerah diri nyaeta iktimad jeung tawakal artina teu katagenan boh ka diri sorangan boh ka diri batur boh kana kalimat boh kana zikir boh kana amal boh kana pakakas jeung sajabana tegesna teu tatagenan ka makhluk artina bihaulillah wa quwatillah jeung dibarengan ku tawakal nyaeta tawakal kana pitulung jeung rahmatna Gusti Allah lain tawakal kana diri lain tawakal kana ilmu lain tawakal kana pangabisa lain tawakal kana pengalaman jeung sajabana tapi ini tawakal tu Allah itu jadi kudu takdim jeung taslim kudu ngagungkeun jeung sumerah diri
Tamun geus bisa kitu timimitina dina ngarancana, dina niatna, dina migawena, kakara bakal karasana. Matak bismillah teh ulangan saukur dina bilir wungkul. Bismillah teh dina ngamimitian digawe kudu dibarengan jeung rasana, kudu dibarengan jeung elingna, kudu dibarengan jeung sadarna. Di antarana sadar kana haulillah wa quwatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.